Iraha, ente mangih kebahagiaan kabungaan. Leuwih adek bae daripada ditinggalkeun ku pamajikan. Nyai geulis nyai. Teuing ka alamana tingkah di bawah kamana ku buta ku bangsa jin ku bangsa raksasa. Bapak tolongan abdi na nasiban ti budak ti zaman leutik ti kaki wari teuing pangapun Kang Mang Nyai gelis pojo akang gelis aduh alah aing bahan yang tambang aing bunuh diri aing mending kena leungit hayam dua daripada wasnya. Wah, nu mang nyengukeun deui, wah, nu mairan deui kada we. Si badai ka kieu teh cepot. Itu si Nyai itu si Nyai. Ah, Nyai. Juga si Nyai cucunguk jadi dia. Nyai, nah meninggalkan akang dah bertega dia sebutan tebang orang mana tu aduh aing. Aing geus dahar acan itu. Itu si Nyai teh itu ning. Teh mabok ning. Nyai. Ayo. Naon biji di mah dewek dia euy. Ilmu dewek ieu urang mana ieu? Om. Om, urang mana Om? Deh. Kela kerja nangke apa kela aja. Sanes muhrim kela. Terus buka pengajikan ya teh suka kangge itu dah. Dosa aja teh. Karunya teuing ditinggalkeun ku jadi pemajikan anjeun. Yeuh. Nah apa bieu lolongseran di nyanyi-nyanyian naonan. Yang sila kitu ieu teh menetikeun dewek. Kaulah mah tadi di gerawanku kaulah kayak di mang-mang tenah teu malan ka kaulah. Ya, sudah jauh dirinya, Om. Kela, itu ente teh urang mana? Kaulah ti pasantren Hormanihor. Wih, Hormanihor bari itu nya teh di Cimide teh euy. Lu ka itu ning teh naon teh pekulan 1000 dinya. Ya udah, kita Hormanihor balinya. Dopi kakasih ngaran kaulah Bang Kilakbuan. Bang Kilakbuan. Anjeun ulang tumbang beungleng mah pas ieu. Jangan pamajikan tumbang beungleng kitu geus nueuh di awewe we. Sok manya karep ngomong teh. Kieu ge dewek mah laki-laki sejati, laki-laki setia. Lamun nya anjeunna laki sajati, laki anu satya, pamajikan anu maling atuh budak teh anan. Aing cicing ngejentul bari nyanyi-nyanyian. Deuh pangih anjeun lamun dipikiran dihulengan kitu. Deuh pangih deui jeung pamajikan anjeun lamun ku anjeun dipake pikiran tanpa ditayang tanpa ngalengkah. Butuh perjuangan segala rupa.
diikhtiaran serupa boh ilmu boh rezeki malah beres dihulangan lamun tanpa dilengkahkan ayo ada yang sangsara wae deuh hayang beunghar disubuk dina hulangan we hulang tapi benar dulu usahakeun udah pamajikan anjeun lamunnya anjeunnya bisi perlu bantuan kaulah dek nulungan ka anjeun celah om sahana dewe kitu bede nulungan buat yang anjeun teh ngajurumuskeun ka dewe moal kaulah tegang pati lain nya kaulah pikeun nulungan ka jalma nu keur katalaksana nah apa kitu teh tempat jin teh kaulah apa mengpun can nepi ka nagaran orang tewak sekalian teh ayo atuh barengan abdi nah nyalah kaulah bakan jalan luhur ya luhur kumaha kena kepala terbang kena kepala api kopi atuh eta mah lamun salira jalan luhur ya abdi jalan mana jalan genteng payahna leumpang lumpat atuh moal kaberik meureunna dituturkeun kalangkang kaulah eta geus nuturkeun kalangkang heulang ngapur nih bacur di tengah remar-remar kalangkang heulang ditutur aja ka dapurna jadi kacang tuannya kumaha teh udah pamajikan anjeun kaulah bakal nulunganana yuk tuturkeun kalangkang kaulah siap atuh kitu mah jangan salira teh bakal nulungan ka kaulah bakal kaulah nulungan lahir batin ka anjeun cisok atuh tuturkeun lah bener deh euy jeung kasep jeung pinter jeung sakti deh euy lalaki kasep nu bieu euy seungitna mah sawawuh dewe urang cucurkeun wayahna sia sising di dieu pamajikan seot wayahna maneh di dieu dibekem wayahna maneh teh eling soakeun kuas seot seot sok jangan sia saprata teh pun bang sakuana ngintip tih itu juringan hah mangas trajinga waduh itu deh wah cocok atuh jempe eta benar pamajikan anjeun teh benernya itu jadi kumaha gitu pamajikan abdi macam udah aman kaulah bakal dia luhuran ewak ieu nawa mangga atuh mangga tungguan di luar urang tewak walada pasti loba walah urang ewak kalau hiji urang ajak ke hiji kaulah urang make jalan kilat buana tungguan di luar Nyai, buah maut si Nyai. Nyai, Ngai HP ni euy alhamdulillah euy. Alah. Ngai HP ni euy. Ente emut mun pingsan mun nya. Make napas buatan sih nama ini. Oh nonton gitu eueuh. Oh nu ningalikeun eueuh. Hah? Eueuh. Aduh, mau bulan madu jarang deh euy. Karena napas buatan di mana? Di munan di naon. Hah? Ayo.
banyak ngomong ini jeung akang itu. Nyai. Jihir kala euy. Ai may kunanaw lamun nepi wa sok lain-lain euy. Surser lu hanap. Yo kala euy. Akang cepot, akang asra jinga. Nyai, apakah kamu sudah siuman? Di mana iya di mana? Nyai di bawah ke alam gini. Ya telah rasakan cepot. Laras. Oh, bukan cepot. Oh, Nyai. Mang! Aduh! Buru-buru ya kau lah bantuan wala dia tantaman loba. Aduh, Nyai, wayah nyumput sana Nyai. Aduh. Belah mana? Nyumput di dia tah, di kebun teh tah. Ya, akang dek. Sia maneh kaulah barayana wah dek melaan si sia mending ngilu ka kaulah raja kaulah purat beunghar sugih mukti ya anjeun pasti bakal diberi hadiah lamun eta si Laila Sari dipasrahkeun ka raja kaulah geus we dibeulilah ku kaulah moal bisa eta pamajikan batur geus hak batur teu bisa liwat atawa maling pamajikan batur wah ditewak sia coba anjir buat euy alah coba kerau kapung waku buaya mangap kalau kapung waku buaya mangap batu telur sampai jeung aing ya jauh wanianan maling itu nya pas disusul bae selaku salakina wah sia maneh dipaehan ku aing ciso tega pati tega ditewak dipaehan tuluy dibeulem tuluy disate ku aing ngeunah moal pait adik mudah-mudahan tampanan tampalengan kaula so Ash. Hap. Oh. Hap. Aduh. Isiku. Isaan maneh aing teh tuluy diketik lama ya. Padahal sia. Wah. Siap kumaha geus ieu so kusi pites ya so aduh jadi esotkeun alah potong si sagedeung deui so aduh
pikirannya. Puasa kena cubluk anjing. Udah ya. Alah. Anjing. Alah. Macam mau kena kena cilencang. Anjing. Udang siya, alah gusto lah, alah, Jul, alah, montong di gitu-gitu aing mah alah, dia kumasa dek taluk dek lumpar atau dek kumahaya ina, aing taluk aing mau taluk ke mana, aing taluk ke mana, alah, montong di embur saja alah. Alah, memang engap. Alah. Iya, menjara belah supaya muka iya. Dah. Rasakan masakan gue. Kasih. Innalillahi. Ya, supaya kalau kita baca nanti.